Urang Pasar Kemis kuali silaturahim ka Haji Oma Irama. Barang datang ka Ima Oma na aya ge gitar. Nah, ini melodi yang suka dibawa-bawa sama Oma Irama nih. Ini gitar tua namanya nih. Ya, di kotek-kotek aja na tongtreng. Weh, mantep jaknya nah ini. Aduh, rada bisaan meureun teh orang Pasar Kemis. Tongteng. Wah, enak ini mah nih. Dibawa ku jana dipaling gitar Oma Irama, sedangkan gitar kesayangan. Waduh, cak Oma Irama tanpa gitar ini hidupku hampa. Wah, hanya gitar inilah teman hidupku. Masya Allah, engkau bagaikan penerang jiwaku. Bau budak pohara. Nah, dibawa gitar Oma Irama datang ke dinya. Wah, tuh lagi gitar Oma Irama. Wah, naon gitu kan lapor polisi. Ih, janu tadi mah aya tamu orang Pasar Kemis sakana. Tewak, Pasar Kemis di mana? Pondok. Wah, emang pamalingan meureun mah budak orang pondok mah. Tewak adili. Tak eta kumaha menurut hukum Islam teu kudu dipotong. Sebab gitar mah barang haram. Tombur teh kendang. Ndang lamun urang perang tah lamun dipopo dung tombur. Eta lamun kuari mah tah lamun Agustus teh brek dung brek naon eta ngaranna? Sia nyahoan biasa kadu bos kitu masyaallah. Coba lamun pamajikan Kangjeng Nabi Musa sa ngaranna? Teu nyaho belon disesa. Gusti ieu gaji belon kabeh. Duh, tanya pemajikan Kangjeng Nabi Musa teh nyaho. Anak Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi sabar anakna. Ya Allah. Aya eta anu di Agustus dug naon ngaranna? Berarti leuwih budak ka neraka ieu budak kabeh ge. Atuh ka nyahona teh leuwih nyaho kana barang teh ecreg daripada nu kudu ecreg. Ieu mah bangga pisuluheun ieu mah. Tombur tah deng dung nah eta tombur. Kendang sarua bae kendang bedana kendang jeung tombur mah sabelah ai kendang mah dua plipak dung eta gitu karena eta gitu kendang ieu mah kula mah inget ka Syekh Khalil Bangkalan deuk ditaranya masalah lantaran aya nu ngabidahkeun bedug di bidah-bidah. Wah, rame Jawa Timur Jawa Tengah bedug bidah. Akhirnya dek nanya ka Syekh Khalil aya keneh Syekh Khalil ya. Syekh Khalil dianggap jago ilmuna jeung wali. Urang nanyakeun ka ditu. Di jalan keneh Syekh Khalil minta supaya minjem bedug nu loba ka dieu. Syekh Khalil teh, "Wah, coba bedug ka dieu." Wah, daratang kiai kieu teh Jawa Timur, Jawa Tengah termasuk ti Madura. Ki Khalilna keur ngaboga bedug bae. Dung. Ki Khalil kos kitu tah lalakon aja nama. Dung. Nah, kayak kadang-kadang ka dieu kana dung tong tong. Kiai narelekeun bae we. Urang teu kudu nanyakeun cek. Jajanan lagi nabuh bedug gitu. Eta Ki Khalil lain lalagan kos kitu eta. Lain lalagan. Dari kabeh kiai geus eureun Ki Khalilna ge. Kieu lah seri we cicing itu cicing Ki Khalil cicing. Geus katebakeun atuh Ki Khalil. Saudara-saudara datang ke sini mau tanya soal hukum bedug kan? Iya. Tadi udah kelihatan saya mukul bedug. Iya udah. Ya udah begitu. Tapi kan kiai aya nu maksakeun coba kurang hayang nyaho dalil. Hayang nyaho dalil coba nyok. Siapa yang mau ngomong sama dia? Dia udah jelas-jelasan mukul bedug. Masa kita mau tanya aja, kita dianggap bodoh. Enggak, saya yang berani. Tak aya nu rada ka Muhammadiyahan. Eta emang provokatorna mah tah. Jadi Kiai Muhammadiyah nyusup kadinya anu ngabidahkeun bedug. Panjana gua di bidah. Tanya, "Kiai, kalau soal Kiai mukul bedug itu belum jadi dalil. Tapi saya pengen jelas bedug itu hukumnya bagaimana dan dalilnya apa?" Cek Khalil, kalau menurut kamu
Kalau menurut saya bidah sebab tidak ada dari Kanjeng Nabinya. Bidah juga kalau bedug saja, kalau sama kokol yang enggak. Bidah aja lah mun bedug doang jeung tongtrong mah teu naon cakna. Mun bedug doang bidah, tambahan ku tongtrong. Henteu bidah. Elehnya ya udah pulang. Tak kiai jago mah kos kitu. Nanti kuari orang ulah bedug doang jeung tongtrong. Saya Muhammadiyah. Saya Muhammadiyah, tuh bidah tuh. Wah, nih ada kokol, gua pentuin lo. Beres udah, mabur ke sana. Lu baru ngaji segitu aja udah ngeharam-haramin lu. Ntar lu biar pecah nih kokol gua nih sama kepala lu. Ya Allah, bisa ada ke Holil. Tuh. Nah iya mbah. Walakota piton burin ulah dipotong legeuna mun aya jelema maling kendang maling tombur ulah kuari mah Habib sholawatan make tombur dia kumaha coba haram tadi dia walakota piton burin teu meunang dipotong jelema maling tombur lantaran tombur teh haram hukumna barang haram mah kudu dilejapkeun kuari Habib kurang ditaluturkan marawis tinggal marawis sholawat tinggal sholawat pakai alat malahi haram pakai nuki laki uci jangan satu madhab aja enggak gua mah lagi cerita madhab Syafi'i lu pakai madhab apa lu lu pakai madhab apa lu garu gua tanya lu tahu madhab nggak lu jangan sembarangan gua sobekin lu gue sok hese tah wala kota pitun burin ye gua rima make tombur marawisan Habib deh tong tang iya Nabi salam sih Nabi salam tapi make jadi campur sari ieu bosina baca sholawatna urang inget ka Kangjeng Nabi tomburnah haram ieu mah sarua jeung ngagoreng lauk make cai kieu kos kitu lag-lag Gusti Allah. Ya Allah. Geus bae urang lamun endek make terbang ulah make kecerek cara Betawian. Wah salah tah terbang mah. Make kecerek ulah make kecerek. Nu haramna kecerek. Kumaha cenah kieu kecerekna lamun dipisah geus sarua. Terbangna mah teu make kecerek kan kecerekna mah ieu kok. Urang gua di akhir zaman teh dibawana ku kiai paneta kos kitu. Itu kiai di Karawang mah mareke organ. Nu ngadengekeun apan sia. Sok haju saralah bae heran ya. Dakwah mah dakwah bae sih hayu sabisa-bisa sok haju acak-acakan. Moal di kieu tah dijelaskeun wala kota pitun burin. Teu kudu dipotong leungeunna jelema maling tombur. Kumaha sebabna? Sangsan tombur mah haram. Wanawi eta jeung sang jambat sabangsa tombur dina pada haramna dicontohan ku dieu kamizmarin model suling wasonamin arca atau patung wasolibin jeung solib palang eta haram kitu keneh wa gitarin lan gitar wa kecerekin lan kecerek. Ayo sia, dode. Ayo, wa ekok-ekokin. Atuh rebab eta kabeh. Wa nanging nong tanu sok asa gede kieu teh ditabuhan naon eta ngaranna? Lain anu pararanjang, tang naon kan? Tuh, nyahoan bae. Kenong nyaho, gambang nyaho. Masya Allah. Nah, cak malaikat karena lu tahu gambang, tahu kenong, wah gua siksa lu lah. Cenah kiai ge nyaho nang di sia mah. Haram. Deuk kumaha deui atuh. Ulah carita mazhab-mazhab beulana da urang mah mazhab Syafi'i lah atuh haram-haram bae sih abeh ngeunaheun. Kebeh ngeunaheun aya nu nang tangan kula tah di daerah Mauk, daerah Tegar Kunir Ki Uci ngaharamin sagala apa alat-alat malahi. Udah jangan didengar, itu mah kiai ortodok. Akan kusiata modern kayak gerak kajahoan gitu. Iya emang terkadangnya ku cili aing kadenge. Aya deui di itu Habib marah. Go ku ucing ngaharamin segala tombur segala apa dari mana dalilna? Bejakeun tah ku sia tah kitabna tah. Wala qat'a itun burin.
atuh kebenaran terus kemarin mah teu dijawab ku kula aya nu kadege kecil kula lantaran can wayahna tah wayahna teu kudu aing nu ngajawab ieu kitab nu ngajawab tah je sok sambarangan bae kamari kredit ka aing kabeh naonan cenah ki ucing haraman kredit di mana maju nah aing mah lain cerita maju aing mah cerita haram sia deuk make deuk henteu ulah sok ka aing mah aya kitaban datang sia ka aing leg ku sia tak kitab tah sok aing mah heran nih masuk ngalawan ka Allah atulah ngalawan ka Allah ulah aing geus salahkeun ya aing maca kitab cuma naon-naon ki uci so make naon ki uci kadenge ku aing tegal kunir kaki uci digondrong kaki uci diserang kaki uci kadenge tah ku aing ku ceuli aing Habib di Jakarta ki uci ya ieu Habib deui ngacak-ngacak lahan bae Habib maksudnya haram batal wala kota pitun burin teu kudu dipotong jelema maring tonbur emang kunaon haram wanahwi dan sebangsanya kamis marin suling teh ceurik eta teh kadangena mah kurang tutut ceurik eta teh nu mantak ceurik nyana teh dipotong-potong lantaran nyana eta potong jeung dulurna dicabut dina tempatna nu mantak nyana ditiup ceurik siapa bangun husu nggak ada yang aing udang bagi pisah budak letik bisa di mana cerik komo eta mah dipotong-potong ditiup cerik eta teh beneran ieu mah lain lalagaan aing ngaji fikih mah koski cerita di luar mazhab aya deui ngan moal lamun cerita di luar mazhab aya deui cerita di samazhab keneh tapi urusanana ilmu hakikat atau lain deui ieu mah cerita syariat cerita thariqah lain deui cerita syariat lain hakikat atau lain deui musik pandangan syariat seperti kieu mazhab Syafi'i pandangan ahli thariqah qadiriyah naksabandiyah satoriyah kemudian gitu naon usbadiyah dan lain sebagainya aya cara-cara tersendiri ahli thariqah teh make musik cara-cara sendiri teu meunang diumumkeun kecuali jeung ahlina cara beunang ge atuh khusus lain sebab naon mawakafana mungkin menurut lamun kuari Habib Lutfi make organ ulah dijiekeun dalil jangan Habib Lutfi teh boga piano nya mah lamun urang naik ka luhur cenah main piano sorangan we padang bulan eta karangannya kan padang bulan ulah disarwakeun jeung urang panah nya mun keur ngobrol set naik ka luhur nenangkeun pikiran make organ make lagu sorangan make lagu ilahi khusus moal kudu dibedakeun ku kula nyanang urang ke datang ka ceurik sorangan golepat ceurik sorangan golepat lain nyana bae ahli-ahli thariqah ahli-ahli thariqah teh aya nyanyian khusus anu musikna macam-macam nu suling lamun Rumi suling Jalaluddin Rumi nu maot di Turki nah engke insyaallah deuk jarak ka Turki deuk jarak ka Imam Jalaluddin Rumi aya di Turki beusi deuk milu ti kuari nyengcelengan sapoe 100 coba datang ka sabaraha taun teh sia nyengcelengan Jalaluddin Rumi make sulingnya nama teh Pansuri Sumatera Pansuri murid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dibawa Qadiriyah ku Imam Pansuri Sumatera Pansuri As-Sumatrai make sulingnya tak diturunkan ilmuna ka Sunan Kitu Kudus Imam Ja'far Shadiq matak Imam Ja'far Shadiq teh jadi pembimbing panglima nyana teh make alat musik tapi jang nyana poho nyana ka hamba Allah ka makhluk ka Allah doang make cara-cara tersendiri teu kudu dibahas kayak kumaha carana dan lain sebagainya kumaha eta engke di babna bab thariqah bab hakikat mun keur carita bab syariat haram